Kang Samya manak satengahing marga Kang manak satengahing marga dan nera Kang sampun prapta Pandawa Arjuna nganak-nganak manek di satengahing marga. Iya ge. Nirahangan dika. Aya naon ieu teh paman? Purwasalira manek di satengahing marga. Cobi ulah. Ieu teh menang mikiran mangsa jajalan kasep katot kaca timbala. Supados pardu kasamut sunat kalampa maksada mangrek nagara Dwarawati pamikir mang teh mang marek sorangan teh kudu dijajah ku hidup. Maksada kumaha itu paman? Kumaha ulah? Maksad mang teh ka nagara Dwarawati terek sorangan bae dijajah ku putra dalem. Cek mang tadi supaya pardu kasamut sunat kalampa. Supaya bagi-bagi pancen bagi-bagi tugas. Dupi kaula hidup mawayahna susul Bapak Anjeun. Kangjeng Rama Bima. Bener. Emang nuju ka mana? Sabenerna Bapak Anjeun teh keur ngabeledig si Cepot. Kangjeng Rama Bima teh nuju ngabeledig si Cepot, nuju neangan si Cepot. Da cek beja mah si Cepot teh cenah ini nate kahiji leuweung anu disebut leuweung Tibrasara. Kainya ngaleosna anu nganyahwankeun. Tah wayahna anjeun mah susul Bapak anjeun ka itu. Sae paman. Tak mang marek ka nagara Dwarawati weh nepangan ulah hidup Prabu Batra Kresna. Padahal mah dijajah ku kaula ngampah Cumantara. Maksudna dicanak ngapung kaula. Mang teges kolot lamun di luhur mah kabayang gede angin bisi asup angin Semohon tong boro kaluhur naik kereta api ge mang geus gegebegan komo dibawa kaluhur kahiji kitu kadua nak mang teh lamun luhur-luhur teuing masuk baluas mang teh muncek bahasa Indonesia mang teh takut ketinggian. Fobia ketinggian. Sakalian karena elap oge ongkek wae. Padahal mah paman atuh karimaehan we da pirage sato. Maksudna eta bieu titinggi. Ketinggian lain titinggi sia teh. Ongkoh sabta pangrungu tapi kitu sia teh. Nuju mepeg gitu pama pilek gitu. Tah wayahna dupi paman bade jalan kemana tebi paman. Ka nagara Dwarawati tetebi. Upami mapah ka nagara Dwarawati dietang ku kaula teh aya samingon malah langkung. Mang mah rek jalan darat teh bade mapah lain. Bade naon? Rek naik kendaraan mang naik Grab naik ojek lain mau naik ojek Aisyah kumaha atuh riweuh ke di media sosial aya Arjuna naik ojek bade naik naon paman mang marek naik tutunggangan mang we tutunggangan mang nya naon mang
kuda Wah, kuda kuda di mana? Keke paman apaan salira teh sareng kaula teh ka dieu tadi teh nyana kuda ti mana paman lamun hayang apa anjeun kuda mangah di mana dibutuhkeun aya sorangan jadi kuda paman mah di mana diperyogikan datang sorangan waduh Wah, di mana ayeuna eta kuda nepi ka ayeuna ge mang teu apa cicingna eta kuda ngan lamun emang ngabutuhkeun eta kuda datang sorangan wallah luar biasa paman tah paman aya kuda lain eta mah bebenyit jadi kuda teh upami diperyogikan sumping datang di mana paman kaguan kuda ai caritana papanjang mang menangkeun ieu kuda teh kumaha tah? caritana panjang cik paman carioskeun kumaha paman eta kengeng kuda anu luar biasa anjeun macan aya baheula dina mangsa mang jeung bapa hidup dina mangsa babad alas amr mang teh hariwang katuang rama keur ngababad alas amr anu kiwari jadi nagara amarta yeah. Tak mang teh hariwang nyusul bapa anjeun keur ngababad alas amr singket carita mang teh keur di tengah leuweung eta alas amr teh ngadak-adak aya kuda anu ngalenean ka mang aya kuda eta teh kuda teh ka mang teh nutur-nutur mang ka kidul dituturkeun ka kidul mang ka kaler dituturkeun ka kaler dina mangsa mang cicing eta kuda teh nyampeurkeun ka mang make jeung ngaletakan eta kuda waduh kuda ngaletakan ka mang ngaletakan moal disangka coklat bang tong ka mana karep ngomong teh lajeng nah eta mah ujug-ujug eta kuda teh ngadak-ngadak depa hareupeun emang eta kuda teh depa jiga nu hayang ditumpakan ku mang ditumpakan nya bikang jalu sia ka mana karep ngomong teh ulah kitu nya ge mang beuki ka awewe da mana tuh aing nyaho kuda jeung awewe aing normal nya beda sato jeung jelema atuh jadi tah eta kuda teh ditumpakan we kumang ditumpakan nya kuda teh nurut di bawah laun-laun di bawah tarik-tarik nah eta mah keur ngeunah-ngeunah emang keur ngumpak kuda plesur teh nu maledog kana tarang emang lamun teu ngagiwar emang teh ngenyet eta kuda peunang sirah emang ngan emang ngenyet tali les kuda ngajereh teh emang tigubrak ka handap waduh mang gebis labuh mang teh da mang yakin batu teh aya nu ngamaledog dibaledogkeun ku batu ditangtang we ku mang saha nu maledogna lajeng eta mah datang we hiji pongawa bari laklak dasar ka mang nyarekan hiji pongawa nya laklak dasar nyarekan ka mang wah lamun aya putra dipariuskeun putra wah panisip anjeun macan aya tah dina mangsa nyarekan sing horeng eta teh jelema teh anu ngabogaan eta kuda anu kagunganana leres yo sing horeng eta kuda teh keur ditapaan ditapaan ku eta jelema sabab eta kuda teh boro-boro ditumpakan dicabak oge ku nu bogana teu daekeun ngajeret teh nya make jeung amin teu daek nurut tapi ka mang mah eta kuda teh tong boro dicabak ditumpakan ge daekeun dah ngamek ka mang eta jelema teh da mang ge teu ngeunah dan teu boga salah der we pasea jeung eta jelema iya rame yo
Mang gelut jeung eta jelema saha namina ngaranna teh nyaeta Soparta lajeng seret sumeredan banting pinantingan lir muning rarakitan lir kuda papasangan Mang pitotama jeung eta anu ngaran Soparta dina mangsa mang ditewak beheung mang teh kuda-kuda mang katukang salengkah kuda-kuda mang salengkah katukang ngeplos panyekelna kena kana baju mang dikenyang mang teh kumanehna kok mang dituturkeun dina gerakan timangan dijeblak ku mang dukdes calegedeg manehna hirup deui ngan orokaya manehna nyusul tepus nonyok ka mang ngan mangelok plos pereupna ngakan angin disiku ku mang ceduk iga burungna anjing cenah begitu. Waduh rame paman. Iya rame maka jelai anjingan manehna nu ngomong anjing lain mang da mang mairaha unyang anjing geuning eta mah contoh sia teh ngadongengkeun manehna nyeprutin nyeku mang ditewak leungeunna ditong taku mang buukna dina gerakan potong tunggal gerakan potong tunggal dina gerakan potong tunggal ku mang rek disiku manehna bisa nyingcet dina gerakan alit leungit ku mang disusul tepus dibawa digendong macan ku mang buukna ditewak tak ku mang disiku mang dina gerakan nyata dongkari didongkari ku eta ku mang teh jebet ngan aneh leungit tampil lebih hilang tanpa karana eta jelema teh leungit wah teu rame atuh jadi eta teh leungit wah moal uki-uki uka-ukalin uki-uki sia teh lajeng leungit kumbang deteangan sing horeng eta jelema teh lain jelema samanea saha eta jelema teh dewa anu dikutuk nyaeta ku urang sawarga maniloka nyata pikeun napaan eta kuda leungit tanpa lebih hilang tanpa karena ngabaju raga sukma jeung emang eta jelema teh waduh nu matak mang salianti Arjuna ngaran mang teh Soparta jadi mang teh salianti Arjuna teh Soparta ulah untung eta dewa ngaranna Soparta upami eta dewa ngaranna Udin jigana mang ayeuna teh salianti Arjuna teh Udin nya mangnya geus tong ka mana karep sia Udin Saepuluh nya jadi eta kuda teh lamun dicalukan ku mang datang sorangan ai marabadana teu apa marabadana ge mang mah teu nyaho ngan di mana dicalukan ku hate mang eta kuda datang waduh hayang bukti bangga paman munur anjeun ke desa bangga panasaran kaula mana paman acan sejauh mana kela tuh kudu diulam tuh kesabaran dain sagawaya teu samanea ngagentra ieu kuda teh sae paman tadi ulah ngomong mangrek pujas medi sae paman jarum coklat teh penasaran kaula paman balik hoyong terang kumaha eta kuda di kieu teh padahal dina mangsa mang gelut harita luar biasa mang jagona hebat teman salut kaulah ka mang luar biasa ganeng pada jajampean ek kumaha oh maaf punten paman lajeng ieu ge panengahing Pandawa Arjuna penyem lameina merdeh kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa
malah manar aya ijabah na numur bengalam ngangkir kuda ngondang kuda ti kaangangan nyaeta namina Arba Puspa inandak umamrat madugia malaras inandak umamrat madugia malaras ngawatek aji kang linewi damar kaanginan lir malam tungraping api sacidiheung metu sakejaping nyata ngadak-ngadak ti katepihan maklum Raden Gatot Kaca ngagem sabta pangrungu ari sabta eta 7 pangrungu pangdengi pangdangna Gatot Kaca 7 kali lipat jalma biasa ti katepihan oge parantos kadangu aya surat kuda anu nyemplung kayana wes sadak kuda bawan mana apa memakan dangu bawan kau lama kak kuping surat kuda bawan tah kuda Madura tah paman di sana paman waduh luar biasa eta kuda teka denge kumam di sana paman tah paman nah kuda teh sada kunti paman aya turunan juga na tulu itu nareun heula kuda teh paman ngopi cenah. Tah geus kadenge kumang sora kuda deukeut tah. Tah paman nya kasep luar biasa paman nah ngajauhan di paman jigana salah jalan da leutik ka di majalana ia Arba Puspa sampun dumugi Raden Gatot Kaca kaget ningali ieu kuda anu sakit teu mulusna kaget tenera ningali tenera ningali hingkang samya pada ngalaga ya hingkang samya ngalaga giri lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tesangka serbuk semerang nyamuk teman tapi ka mulus ya kuda hebat ya kuda namina siapa man Arba Puspa Arba Puspa paman ka mulus ke ya kuda paman menewa sing kayo acan hebat ya kuda paman Arba Puspa Loh paman nemalan waduh hebat paman dia jawab bisa imak kuda bisa ngobrol jeung mang cager Arba Puspa naon sih paman cager oh cager oh hebat paman dia sebahasa kuda naon iya anak kaula Gatot Kaca narus ka putra paman nya woi
anak kaula itu anak Nabi mah Oh apanya kau apa naon Oh gitunya ya beres paman wayahna antir kaula kajeng alamanik nepangan lanceur kaula Batara Kresna ayeuna kumaha kudu ayeuna lo jelema sekedap deui capek meureun capek kene meureun paman ka dieu geus dahar anjeun lo jelema acan sekedap deui mau goreng tenang ya paman wayahna antir kaula ka nagara Durawati luar biasa ya kuda waduh paman pepernian di kaki ya paman luar biasa ya kuda nepi ka saya teh tapi ka ngadupa ka aing mah ruas nahan ece paman nah ceuk mangek ieu tong boro anjeun nu bogana ge soparta teu daekeun dicabak ieu mah kuda teh khusus keur manggungkul geus teu apaleun teu apaleun lain nyeri era aing teh era lamun aya media mah Gatot Kaca teh je kuda waduh luar biasa paman moal nyabak deui moal lo jaman nyarekan ka anjeun bagong ban lo jaman buru atuh nya wayahna haling kasep Gatot Kaca saya paman paman mudah-mudahan paman dina kasalamatan nya kasep gas Bawa jawaban setan. Lamun lain kuda paman dipariuskeun beuheungna ku aing. Waduh luar biasa. Wayahna antir kaula Arba Puspa. Lajeng ieu ge. Panengahing Pandawa Arjuna maksad tunggang jaran. Ieu ge. Dangu-dangunipun Srakaniti Aswadipa. Aswa hartosipun kuda. Dipa hartosipun lempai. Ulesing kuda dawuh pangmegantara. Kukulin cilan kuda. Kukulin cilan kuda satria karatonan. Uyupe kuda toya saking sawarga Maniloka. Lakuning kuda. Katiban dening hasta campala. Hasta panangan. Campala panggitik. Pecut melengkung kadia kuung-kuung. Mendeke kadia jelarat. Tina gendene pun kuncing arya.
Paman Arjuna Abong sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kasah ku pangabisa ka pangarti ku pangarti Semohon ban mudah-mudahan cing salamet di jalan Allah rek init ka alas tibrasara nepangan Kang Jerama Bima nah bener si cepot anu maling layang jamu sekaligus ada lajeng Iya Raden Gatot Kaca maksad halu mampah ngajuk-jugnya eta alas tibrasara nepangan ingkang Rama Bima anu kiwari keur ngabeledik asta jingga halu mampah merak ibing sosoderan tina gandinganipun Barlen Sorogan Kanca Sinatia katot-katot Bebente Nagri amatan Putrana Arya Bima Nomor 2 Di Pandawa Nomor 2 Gatot Kaca ringkan bebek Amaratapuran Dorota Pati jiwa raga Gerengabela Nagarana Satria terahing ratu linuhungnya maraku para angku jangatlah kamu si pantra hanya basyur Pawia Satria